rek ngaji ayo kalau aku kurusukan kanu poe abdi mah sieun ria ngaos teh bisi seueur nu nyarangkeun puguh kudu terang-terangan emeh nu tara jadi ngilu anu katilu siar agama teh munara masjid eta teh nu ya harapan Allah di munara dina masjidnya tah teh siar teh ciri jadi kudu katingali ku batur kudu katingali ku jelema kafir eta munara masjid teh munara di hana anu munara di luhur siar agama kudu terang-terangan di pigawena tak ieu ge jakatnya siar agama kudu terang-terangan supaya kudu batur nyarahmeun emeh nu tara jadi nurutan jeung gorim jeung kamu alap nya ari sodakoh mah teu kedah kamustahikna beda jeung zakat fitrah sami kedah kamustahikna anu dalapan teh ngan yang anu dalapan mah da moal aya kabeh di Indonesia mah paling aya 4 anu 4 teh nyaeta fakir miskin gorim sareng mualaf abid mukatab terus aya tamikeun ka fakir miskin jeung gorim dulu disebatkeun ku Mama Sempur geuning fakir miskin gorim mualaf tu opatnya fakir sama sekali teu boga penghasilan ngaranna fakir miskin boga penghasilan ngan tidak mencukupi ngaranna miskin gorim ari gorim teh jelema nu boga hutang urut taat urut nyieun masjid urut nyieun kobong urut nyieun majlis can lunas boga hutang ka material kenging mentaan zakat disebut gorimin jeung kamu mualaf teh jelema kafir anyar asup Islam mualaf teh hartina mah logatna mah anu diempluk-empluk hatena dibebetah hatena supaya bertahan cicing di Islam ulang mere zakatnya karunya can usaha keluargana konsop diusirnya lamun kafir asup Islam geus teu di aku anak talak 3 diusir teu dibere duit teu dibere bana ditah mangkat di imah pancan boga penghasilan tah dibere zakat ku urang tadi disebutna mualaf ari afdolna sodaqo sunah sodaqo sunah gimana ari afdolna sodaqo sunah eta nyaeta kudu kabaraya anu dareukeun tak ieu tartibna sodaqo pang alus-alusna sodaqo ka dulur nu deukeut heula ka indung ka bapa ka adik ka lanceuk tah eta nu dareukeut heula tah berena atawa ka batur jeung afdolna heulakeun baraya anu dareukeut afdolna ieu mah nyarek langsung ka batur lios ieu mah da dulur geus barogaeun ngan itu tuh karunya tetangga butuheun pisan eta mah ka tetangga heulakeun baraya anu dareukeut lamun pamajikan beunghar sunah ka salaki ari salakina jelema teu boga ari pamajikanna beunghar tah si pamajikan sunat sodaqoh ka salaki heula gida salakina fakir tuluy kabaraya ti indung jeung ti bapa adik lanceuk sa indung sa bapa mangka kabaraya sasusu mangka tuluy kabaraya-baraya kadulur-dulur nu sejen ua ibi amang alo jeung kami toha jeung afdol sodaqoh sunah ka tatangga geus kami toha kakaraga tatangga jeung afdolna sodaqoh sunah ka musuh anu dareukeut ari pangleuwih afdolna eta nyaeta kanu pangusuh-musuhna ka wakurang ieu tah sodaqoh nu pang hebat-hebat mah ka musuh paling hese anu mere ka musuh mah nya didoakeun da sing tereh ludes ieu mah kuduna ka dinya sodaqoh teh saha anu pang amekna ka urang tah eta nu pang hebatna dibere sodaqoh si anu ka aing teh ngagoreng wae ku aing dibere amplop lah goceng resina lah supaya dihampura dosana we lah
tah alus ganjaran naon sababna mantah gede ganjaran heuda horeang sedekah ka musuhnya malah cek mah sempur abdolna sedekah sunah ka musuh anu pang musuh-musuhna anu pang banget na sedileun ka urang tah berean sedekah abdi itu bisa jeung pang abdolna sedekah dina poe Jumat sabab poe Jumat teh disebut ge Sayyidul Ayyam gustina poe eta poe Jumat pikeun jelema Islam hari pikeun Nasrani mah nyaeta poe Ahad hari pikeun Yahudi mah ketuana poe teh poe Sabtu jeung dina bulan puasa saedanya jeung kudu ngalobakeun sedekah dina tempat-tempat anu mulia seperti tempat Mekah jeung Madinah sedekah di Mekah 100.000 dibalesna di Madinah 100.000 dibalesna sabab naon tempatna suci tempatna mulia di mana migawe kaalusan hiji dibales 100.000 tapi migawe kagorengan hiji ge sami dibales 100.000 jadi ulah dijelaskeun kaalusan hungku saha jelema sedekah di Masjidil Haram dibales 100.000 doraka hiji ge sarua dosa teh jadi 100.000 dosa malahan ceuk ulama wala tagtar di mau di solihin ulah katipu maneh ku tempat jelema anu soleh ulah katipu ku tempat-tempat jelema-jelema anu saroleh seperti ke Mekah Madinah pan eta tempatna mulia tempatna suci sabab eta kelahiran Kangjeng Nabi didinya aya makom Kangjeng Nabi maka tempatna ge ngilu mulia sabab aya Kangjeng Nabi tah ulah katipu ku tempat jelema soleh suci soten alus soten tempatna anapun ari nu nempatana mah moal bisa soleh moal bisa suci lamun doraka mah tetep we gote jelema tukang doraka misalkan di Mekah moal bisa mulia ku pedah tanganna suci ari tukang doraka mah nya anggar we gote sapertikeun baheula ceuk guru pangsae-saena tempat teh di Irak pang abdol-abdolna tempat pemukiman di Irak sabab di Irak kota wali sabab di Irak tempatna para wali termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani pan di Irak tah ku ayeuna mah Irak teh panggote-gotena tempat sabab naon di Irak mah tuh si ahungku jadi ulah katipu ku tempat nu alus ulang hijrah ka ditu Mekah Madinah mah tempatna sae mohon lamun ibadah ari doraka mah nya anggar we moal bisa kabawa alus ku tempat jelema anu soleh. Jadi nu abdolna di sedekah di tempat-tempat anu mulia saperti ke Mekah Madinah jeung dina nalika pirang-pirang perkara anu susah. Jeung nalika samagaha bulan samagaha panon poe abdolnya diangge sedekah. Jeung nalika gering jeung nalika naik haji jeung kudu amis budi nalika ngaluarkeun sedekah diberi buat baut aya naon kan lah anya geus aing lah sedekah ini juga pusing paksa aing ini pula atuh kapaksa da moal diganjarnya jeung haram sedekah nalika butuh balanja manehna jeung nafkah anak-anak pamajikanana boga duit 50.000 na menang usaha di dapur teu boga beas dengan sangu anak hayang jajan pamajikan butuh kan eta duit disedekahkeun haram teu moal jadi salah eta mah sedekahna boga duit sakitu-kituna cek di cek mah sempurna jeung haram sedekah nalika butuh balanja manehna jeung nafkah anak-anak pamajikanana pamajikan jeung anak butuh ku eta duit hayo kalau disedekahkeun sedekahna jadi haram jeung ulah sedekah kalawan jalan meunang hutang hayang sedekah belaan punyang inyong udar ide aya nu nanggihan rajaban muludan bilih bade ngiringan jeung iuran rajaban muludan sabaraha so ditampi teu mere era aing teh hari mere duitna kin heulanya antosan di dieu
jalan tukang da bisi kanyahoan rek nyium duit. Ayo ngider ka tetangga heula nyium duit jang nyumbang rajaban muludan. Ulah toga da merena karena era di mualiganya almaku dubi wajil haya haromun ari nyokot barang karena jalan era haram merek nama teh jadi masalah nganu narimana jadi haram karena eta duit gara-gara naon gara-gara jalan era mantap cek ama selajang we cek guru abdi ama selajang we nyarios kieu kade ajengan kiai lamun geus hajat kudu ngomong ke masyarakat hei masyarakat hei jamaah kamari kaula hajat kade tanu mere amplop bisi karena era kaula haram narimana kudu ngomong gitu da biasana lamun nu hajatna kiai ajengan mah nu ngaramplop teh galalede naon sababna mun leutik era tah karena era salah teh mending keneh saeutik teu era daripada gede era mantap ajengan kiai kudu menta halal ka masyarakat bisi aya nu ngamplop ka mama karena era kade entong karena era lamun karena era mama jadi haram narimana mama jadi haram ngadaharna eta duit masalah jambe tapi geus ka kitu da biasana galibna ajengan kiai lamun hajat nu ngaramplopna cenah sok maraksakeun lamun mere 10.000 mah era tuh ka ajengan tamahan jadi 50.000 daerah ta eta ari nu mere nama teh jadi masalah anu narimana anu haram teh anu kadua anu narima haram teh karena arah-arah sieun seperti diancam sok lamun teu mere jago impodaran jeung merek we tanu merek nama teh jadi masalah nganu narimana haram sabab itu merekna karena sieun apanya di maksud sodako lamun teu ngange ilmu bakal nyalahan diatur ke mama semburnya malahan dina sulam taufik aya kieu cenah Banten antik mapil jaib yakti kamapil gaib bikeun duit nu aya dina jero pesak engke bakal ditatamkeun perkara nu gaib antik mapil jaib yakti kamapil gaib kaluarkeun duit dina jero pesak engke bakal dibere ku Allah perkara nu gaib maksudna perkara nu disangka-sangka lamun urang sodako misal ke modok pesak mere ngan urang mah modok pesak eta sampai tinggalian heula nya cipahili bisi nu beureum kabikeun asup anak paropak liung kaling digemok nu beureum di nu asup teh aing arek anu biru kuleur teh 2000 kalah modok cepet kaduhung teh kaluarkeun deui dina jero pesak engke dibere perkara anu gaib maksudna min haitsu la yahtasib nu teu disangka-sangka gara-gara naon berkahna sodako teras aya hikayat dina Arba'in Nawawi kitabnya aya sahabat Ansor sahabat Muhajirin ari sahabat Muhajirin teh orang Mekah anu ngiring hijrah ke Madinah disebutna muhajir jelema jalmi pakir-pakir sahabat Muhajirin putus asa maksudna putus asa teh geus asa hareupeun deui we da pakir teh teu bisa sarodako batur mah sarodako wae eta jelema pakir sahabat Muhajirin mah ngareluh hayang sodako teu bisa dongkap ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngariung eta sahabat pakir Muhajirin palalaki teh nyarios dina Arba'in makieu ananasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah cek eta jalmi palalaki teh ya Rasulullah hei utusan Allah hei Gusti Rasul ananasan ananasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulu Rasulullah. Nah, hadis ini dahaba ahlud dusuri bi puduli amwalihim anu poho wa yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi puduli amwalihim ya Rasulullah he Gusti geus mararawat ahli dusur teh jelma-jelma beunghar
Gusti jelema balaleunghar nu tos mararaot anu salatna seperti abdi biasa puasa kos abdi salat kos abdi wayata sodaku nabi puduli amwalihim tapi eta jelema beunghar mah teh Gusti nyanak ganjaran sodako anu loba sedangkan abdi mah pakir Gusti teu tiasa sodako jelema balaleunghar mah Gusti ganjaran sodako hungkul meureun maot teh ngadu ka Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi diberi semangat cek Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi nah mana itu apa sanyana setiap pagawean maneh eta dituliskeun sedekah ku Allah he jalmi fakir kaum muhajirin maneh ge boga ganjaran sedekah teh da sedekah mah teu kudu ku harta wae teu kudu ku banda wae maneh geus boga ganjaran sedekah teh mana ganjaran sedekahna Gusti inna bikulli tasbihatin sodakotan setiap bacaan tasbih maneh eta teh sodako geus beres salat 5 waktu wiridan subhanallah 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 33 kali sodako wa bikulli tahmidatin sodakotan setiap bacaan alhamdulillah 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 sodako wa bikulli takbiratin sodakotan setiap bacaan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sodako sami Wabikuli tahlilatin sodakotan setiap maca la ilaha illallah sodako kene wa amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar sodakotan wae ulang aos yuk sodako kade euy eta doraka tah teu meunang sodako kene amar ma'ruf sodako nahi mungkar sodako wa fi bud'i ahadikum sodakotan bahkan dina setiap jima maraneh kabeh jeung pamajikan eta sodako kene jadi ulah pada urang teu boga duit boga bikeun senepikeun ka putus asa batur sarana poe aing teu boga duit sedekah naon deui aing bingung ari eta setiap maca tasbih tahlil tahmid takbir eta teh sedekah unggul cek Kanjeng Nabi harusnya malahan ceuk hadis sejen deui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyarios kullu sulama minan nasi alaihi wasallam ya supaya ngasih semangatnya ulah putus asa setiap bukuan maraneh kabeh eta dituliskeun sedekah ku Allah bubukuan teh ugel-ugelan bubukuan urang teh sadayana aya 360 bubukuan cek wali kutub hadat 360 kabagi 2 180 uratna cicing 180 uratna gerak lamun urat nu cicing digerakkeun ku Allah nyeri lamun urat anu gerak dicicingkeun ku Allah nyeri tah setiap pembukuan ugel-ugelan urat anu 360 teh eta teh kabeh ge aya ganjaran sedekahna aya sedekah ku leungeun aya sedekah ku suku sedekah ku leungeun kos kumaha sedekah ku leungeun kieu aya sedekah ku leungeun ku baham jeung ku suku ngakurkeun upasea ngakurkeun upasea disebutna teh islahidatil be alah ulama nyarios dina singirananya innal fado ila kullaha nah dina jawahirul ya aya innal fado ila kullaha innal fado ila kullaha law jumiat innal fado ila kullaha lao jumiat rojaat ila ajma'iha rojaat po nah domnanya kieu we hartina langsung sanyana kapunjulan perkara eta aya 2 pangalus-alusna perkara teh 2 taqdimu amrillahi jalla jalaluhu wasayu ila poho nah poho itu taqdimu amrillahi jalla jalaluhu kahiji pangalusna perkara teh ngagungkeun parentahan Allah salat ngaji eta nu diparentah ku Allah dilaksanakeun eta jelema geus migawe pangalus-alusna perkara anu kaduana wasayu leumpang rek ngakurkeun jelema anu pasea ngakurkeun pasea ge ganjaranna tah
ngus sodako ugel-ugelan suku, ugel-ugelan leungeun, tambah ngomong ongko niat rek ngakurkeun upasea eta panghebat-hebatna perkara dikuatan ku Imam Hasan Sayyidina Hasan di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyarios afdalun nasi indallahi yaumal kiamati al muslihuna bainan nas pang alus-alusna jelema mungguh Allah di poe kiamat cek Sayyidina Hasan pang hebat-hebatna jelema mungguh Allah di poe kiamat al muslihuna bainan nas anu ngakurkeun jelema pasea jelema anu ngakurkeun pasea anu tadina pabaeud-baeud jadi akur anu tadina mumusuhan jadi akur diakurkeun ku urang pang hebat-hebatna jelema mungguh Allah di poe kiamat ta diantawisna ganjaran ugel-ugelannya hari dina awak teh ugel-ugelana 360 lamun liang aya 12 disebutna teh liang anu nembus 12 nya 2 liang celi ku ulama diatur liang celi 2 liang irung 2 opatnya liang mata 2 tak aya liangan mata teh bolong lamun mata ku Allah mata lamun didohirkeun gede jero nama ngan ku sabab teu didohirkeun ku Allah siga leutik panon padahal mun dibeset mah ieu kulit beungeut si mata gede di jero na teh ceuk guru mah siga aya pelumas lamun dina motor mah oli eta pelumas lamun kena ku kebul we ku kebul saeutik nyeri panon teh seuseut sabab kehalangan tak ku kebul mantap Allah nyieun we bulu halis naon hikmahna bulu halis supaya ngahalangan ke kebul emeh teu sarua jeung laleur tak aya bulu halis bulu ieu bulu panonnya bulu panonnya jeung ngahalangan ke kebul lamun halis mah jeung ngahalangan garap ning amar sarap mun bulu panon poe komo nya mun bulu halisan sarap bisa eta hikmah-hikmahna karek genepnya liang celi, liang irung, liang mata, genep, liang sungut, 7, liang tai, kamaka liang tai banyak. Karek 7, liang susu lamun awewe, tapentil susuna nya aya liangan 2, jadi 8. Terus liang bujal 10, liang kubul, kanyut atau parji 11, liang bool jadi 12. Nah eta liang anu 12 ngabatalkeun kana puasa lamun dirojorok lamun dicolok jero teuing batal puasa dina liang anu 12 eta. Bahkan lamun keur mau motor yo Mang Ciwong teh nya isuk-isuk mau motor biasana HS tengah genep liang tuluh kene huwae keur puasa. Jadi helm lang-lang huwae ulengan huwae pas ora metu nu konvoy darah medun asup kateleg teu batal puasa dan nu asupna leutik tapi lamun keur heulai calangap nu asupna lalai mah bae calangap wah isu-isunya bor teh lalai lek diteleg batal eta mah ari kitu mah nu asupna rametu laleurnya siraru alit eta mah lamun nu asupna gede mah batal tah eta kabeh nu 12 teh ngabatalkeun kana puasanya. Ras mana jeung nalika sodako kalawan jalan meunang ngahutang teu meunang sodako kalawan jalan meunang ngahutangnya hayang sodako belaan nginjem heula duitna ulah ka geuning dong sodako we sabab naon cara sodako mah loba lain ku duit wae abdi mah teu tiasa masihan kitu kumaha teu gaduh itu tong gengsi ngan aya ieu opieun lah ke jeung Raja Mulud mah abdi rek mere opak lah sodakona teu ku eta sugan bikeun teh daangeun teh atuh ngabantuan masang papayon ke ganjaran eta sodako keneh sami teu bisa ngabantuan kita geus kolot bikeun ngabantuan teu bisa doa sodako keneh sami mudah-mudahan nya lah acara sing lancar halodo sing aya milik rezekina we lah sodako keneh sarua ngaduakeun oge tak jalan sodako mah loba. Jadi teu kudu ku duit, teu kudu ku tanaga, teu kudu ku pikiran, ku ngadoakeun ge sodako keneh. Eta ngalungkeun cangkang ieu, ngalungkeun tulang, ngalungkeun cucuk,
alungkeun ka kebon diniatan we dipeuti niat abdi sodakoh ka makhluk Allah jadi ganjaran sodakohnya teu kudu diperong we tulang teh bakal aya ngada amal aing geus niat sodakoh aya nu ngadaan tulang mah panjin jadi kesukaan jin makanan paling disukai ku jin teh nya eta tulang tak das ngadaan sebelah tulangna babehkeun niat sodakoh ka makhluk Allah teu kudu disebutkeun jin da sireum ge beuki ieu kucing beuki ieu ayam beuki ieu tadi daangan teh ku jin sodakoh kene sami jeung ku budak gade sodakoh budak gade sumawona bangsa nu suretana atawana tujuhna matang puluh jeung bangsa awal-awal yang mendak-mendak ulah nepikeun ka kunjang ijeung heula nya seperti rek tujuhna arek tiluna kebenaran teu boga duit duh jeung opiun-opiun acan nginjem heula ulah umat teu teuing maksakeun rek sedekah nginjem heula ulah cek tadi sedekah nu haram teh nya di mana pamajikan jeung anak butuh kana eta duitna sakitu-kituna ku urang disedekahkeun maka jadi haram sedekahna Allah a'lam. Allahumma shalli ala